Nah, puasa bisa jadi tameng tina setan. Jadi hartina lamun orang puasa berarti orang ngabenteng diri tina ayana setan. Tak sok aya pertanyaan geuning bulan puasa geuning teu parwasa loba. Bulan puasa geuning anu maksiat ge loba. Dijawab nu jadi tameng tina setan teh puasa. Ya lamun teu puasa berarti teu boga tameng tina setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah sholli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Dulur baraya Kiai Kobong kaum muslimin wa muslimat rahimahullah. Setiap perintah Allah, setiap ibadah aya keistimewaan atau aya keutamaan. Keistimewaan, keutamaan ini teh minangka pambibita keur manusia, keur urang hambana Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya urang dae sumanget ngalaksanakeun perintah Allah, ngajalankeun ibadah. Pon kitu deui dina ibadah puasa aya keistimewaan, aya keutamaan anu khusus. Naon bae di antara keistimewaan keutamaan puasa di antarana nu kahiji Allah mikaresep kana bau cangkemna jalma puasa. Nu kadua jalma nu puasa doana mustajab. Anu katilu puasa bisa jadi tameng tina setan. Anu kaopat jalma nu puasa bakal menang pahampura atau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kalima jalma nu puasa bakal dipasian ku Allah darajat katakwaan. Nomor genep jalma anu puasa bakal menangkeun atau dijanjian ku Allah Subhanahu wa ta'ala bakal dipasian surga anu khusus disebutkeun surga Ar-Rayyan. Nomor ke-7 jalma anu puasa bakal menangkeun pahala anu khusus. Urang bahas di hiji insyaallah. Nu kahiji kaistimewaan keutamaan jalma nu puasa teh yakni bau cangkemna jalma nu puasa dipikaresep ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalma nu puasa teh pan alatan tina teu barang dahar atau tina nyengker dahar minum beteung kosong biasana timbulna bau. Hawa tina cangkem lamun dimana orang ngobrol teh aya kilir bau. Cek urang mah bau na tina jalma nu puasa teh teu ngeunah we. Malahan asa sebel musial. Tapi munggu Allah eta wangi luar biasa. Nah, hadis sebutkan wala khulufu famis shaim atyabu mirrihil misk. Jeung yakin bau cangkemna jalma anu puasa eta teu leuwih wangi alahbatan minyak misik. Luar biasa. Subhanallah. Minyak misik teh kategori minyak mahal. Kategori minyak palus. Itu hakikat bau cangkemna jalma puasa leuwih seungeut alahbatan minyak misik. Nu kadua jalma nu puasa teh doana mustajab. Urang salah umat Islam khususna lamun minta ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala tentu hayang diijabah. Tentu hayang dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah di antarana nu dikabul, nu diijabah doa Allah Subhanahu wa ta'ala teh di mana urang ngadoa minta ke Allah dina kaayaan berpuasa. Dina hadis disebutkan
salah satun la turaddu da'watu. Tilu jalma anu doana moal ditolak. Lamun moal ditolak hartina ditampi, hartina diijabah, hartina dikabul. Sahawae al imamul adil kahiji doana pamimpin anu adil. Diijabah ku Allah, pamimpin anu adil. Aya kitunya zaman kiwari pamimpin anu adil. Insyaallah ada. Menduka. Dan insyaallah ada. Kurang husnudon, mudah-mudahan pamimpin-pamimpin anu aya di negara Indonesia ieu termasuk pamimpin-pamimpin anu adil. Amin ya rabbal alamin. Nu kadua as-shaim hatta yuftir. Jalma anu puasa sehingga buka. Doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu da'watul mazlum jeung doana jalma anu dizaliman eta doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Tilu. Balik deui kana tadi. Puasa jalma nu puasa doana mustajab. Keistimewaan keutamaan ibadah puasa nomor 2 yakni puasa bisa jadi tameng tina setan. Puasa bisa jadi tameng tina setan. Jadi hartina lamun urang puasa berarti urang ngabenteng diri tina ayeuna setan. Tak sok aya pertanyaan geuning bulan puasa geuning teu parwasa loba. Bulan puasa geuning anu maksiat ge loba. Dijawab nu jadi tameng tina setan teh puasa. Ya lamun teu puasa berarti teu boga tameng tina setan. Geus duduluran eta mah. Geus babarayaan jeung setan. Dina hadis sebutkeun idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Di mana datang bulan Ramadan, maka panto sawarga dibuka, panto neraka ditutup, setan di kalian dirantai dibelenggu. Kunaon dibelenggu dirantai tadi puasa. Dulur baya ke kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anu saterasna nomor ka-4 keistimewaan atau keutamaan puasa teh yakni bakal menang jaminan Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa, diampunan, dipasihan ampunan ku Allah Subhanahu wa taala. Dumasar kana keterangan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jalma nu puasa bulan Ramadan maka dihampura dosana anu geus kaluar. Dia keistimewaan ibadah puasa. Sehingga dosa orang ku ibadah puasa insyaallah muruluk, orang bakal kembali bersih, kembali suci. Nusa terasa nomor kalima. Keistimewaan atau keutamaan ibadah puasa yakni dipasihan ku Allah atau bakal dinaikkan derajatna jadi jalma anu takwa. Dumasar kana keterangan ayat surat Al-Baqarah Wastabil ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini supaya jadi jalma takwa. Kumaha carana takwa? Yang carana puasa insyaallah naikkeun katakwaan sehingga urang ditempatkan ke Allah dina derajat takwa. Nomor ka-5. Nomor ka-6 jalma anu puasa dipasihan jaminan ke Allah Subhanahu wa taala bakal menang sawarga turta asupna kana panto atau disediakan panto khusus ke jalma anu puasa. Disebutna teh
baburayan panto arayan, di mana ieu baburayan teh khusus pikeun asupna jalma-jalma anu puasa kasawarga. Jadi pantona ge khusus keur jalma anu puasa. Subhanallah. Subhanallah. Maka manfaatkeun urang sadaya meungpeung ayeuna urang panggih jeung bulan Ramadan, meungpeung dipasihan kesempatan ku Allah bisa ngalaksanakeun ibadah puasa, manfaatkeun samaksimal mungkin pikeun ibadah, pikeun ngahias ieu bulan Ramadan rupa-rupa kahadean, rupa-rupa kasayan, rupa-rupa ibadah. Nu terakhir, keistimewaan keutamaan puasa teh yakni ku Allah jalma nu puasa bakal dipasihan ganjaran secara khusus. Pahala jalma nu puasa mah khusus. Beda jeung pahala ibadah anu sanesna atau ibadah-ibadah anu sejena. Itu ku Allah Subhanahu wa taala dibejakeun hitunganana, kelipatanana jeung saja. Dina bulan ibadah puasa mah teu disebatkeun. Dina hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalihah ila 700 di'fin. Amalna anak Adam ku Allah dilipat gandakeun kahadean 10 perumpamaanana. Kadituna sabah, kadituna kana 700 jeung saterusna. Tapi qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah ngadawuh kecuali puasa. Puasa mah keur kami jeung kami anu bakal mere ganjaranna. Kumaha kami? Ganjaran puasa dikhususkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran puasa ungkul Allah anu unina. Dumasar kana anu tadi keistimewaan, keutamaan ibadah puasa, maka urang salaku jalma Islam hamba Allah Subhanahu wa taala kudu bisa ngamanfaatkeun sakalidu, ngamanfaatkeun samaksimal mungkin. Meungpeung urang masih keneh dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala gesan aya dina bulan Ramadan ngajalankeun ibadah puasa. Sakitu manawi pamudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala utamana ibadah puasa turta ibadah-ibadah anu sanesna urang diangkat ku Allah Subhanahu wa taala digolongkeun jalmi-jalmi anu takwa kalayani. Mudah-mudahan Allah ngahapunten kana sagala dosa kasalahan urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapiatur kirang salamakum sapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.